Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian ke-28. Ieu iasana Bapa Ka Sukarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pokona mah kieu Winangsih, ayeuna anu mimiti kudu ditempuh ku urang teh perlu manggihan heula Nyi Rani sanggeus panggih kakara di dinya bujuk sangkandaikeun ka dieu. Di mana atuh ayeuna cicingna Rani teh Winangsih? Sur Juragan Suryaman semuna langsa. Duka atuh Kang Sur. Jawab Winangsih dumareuda deui, da manehna oge henteu nyahoeun Nyi Rani indit ka mana. Ulang Winangsih ngahulang nyakitu deui Suryaman maranehna teh ngalamun mikir-mikir pilakuan alusna waktu harita ras Winangsih teh ingeteun waktu dipaksa ku pasanap anu nulungan Den Barnas ku manehna karasaeun dina waktu silih rangkul atuh ras manehna inget kana janjina pasanap anu hayang rebut umur tarung di sahiji tempat. Gebeg Winangsih ngagebeg barang manehna ingeteun yen harita malam minggu sartanya harita pisan nurutkeun janji Den Barnas nu kadenge jeung pasanap yen dina peutingan eta rek tarung patutunggalan di puncakna hiji gunung, lamun henteu salah denge Gunung Tangkuban Parahu. Ras deui manehna inget yen Rani oge nyahoeun waktu Den Barnas janjina atuh rei deui Winangsih manehna jadi curiga. Sok sieun Nyi Rani datang nepungan deui Den Barnas terus silih pikat cinta cara baheula bihari tangtu lanceukna ngahruk sarta tangtu ngebulasin mun Nyi Rani balik deui ngahiji sareng Den Barnas. Malah anu leuwih penting manehna geus katarik kapincut ku anu kasep anu harita nulungan sarta kungsi silih rangkul. Kang Barnas, keur naon atuh Akang make nulungan ka abdi ari kira-kira bakal ngahiji deui jeung Rani mah? Kang Barnas, ieu abdi Kang, ceuk geurentes hatena Neng Winangsih bari ret ngareret ka lanceukna pok manehna nyarita kieu. Kang Sur, abdi bade usaha ngadatangkeun Rani ka dieu. Sabisa-bisa ayeuna keneh rek dipilari. Nyuhunkeun widi bae Kang. Abdi ayeuna bade nganggo mobil sarta bade nyusulan ka Rani. Nyusulan ka mana Winangsih? Apa ayeuna mah ti peuting? Jawab Juragan Suryaman kawas nu heran deui. Nu mawi namut mobil oge kumargi wengi Kang Sur. Ari siang mah moal gura-giru teu puguh. Nah make namut mobil segala rupa Winangsih. Rek neangan Rani ka mana? Ka Bandung. Margi cek implengan abdi tangtos aya di Bandung Kang. Abdi terang sarta tiasa mastikeun aya di Bandung. Ayeuna abdi bade mios teh Kang. Meungpeung sae dintenna. Yung bae atuh, ari yakin mah Winangsih. Tapi kadenya lamun urang tepi ka Bandung ulah nginep di mana bae, mending di hotel anu galade. Jawab Juragan Suryaman siganu hariwangeun. Mangga Kang Sur, tangtos ku abdi diemutkeun sarta tangtos abdi numutkeunana. Winangsih bari sup ka kamarna rek disalin heula geus kitu kakara kaluar deui terus nyamperkeun ka lanceukna pok nyarita. Kang, bade mios ayeuna bae. Na teu leuwih alus lamun dibarengan ku Mang Kardi. Sur Juragan Suryaman masih hariwang. Rupina ngagamahan Kang, langkung saya abdi mah sorangan bae. Jawab Winangsih kekeh petekeh kawas embung di baturan. Nya ari kitu onaman jung bae
Pek ku akang didoakeun sing hasil maksud. Ari akang mah nungguan tini bae di dieu. Pek didoakeun Winangsih sing hasil anu rek ditempuh ayeuna teh. Surjuragan Suryaman bari ngajajabkeun adina tepi ka garasi mobil. Sanggeus Winangsih ngabior ninggalkeun lanceuk manehna. Kakara Suryaman balik asup deui ka imahna. Winangsih teh tapis pisan dina nyetiran mobilna suat-siat pungkal pengkol ngadius majuna mangprung di jalana teu kacatur. Kira setengah 10 manehna datang ka Bandung sarta reg di alun-alun. Tadina mah aya maksud arek nyelang dahar heula tapi asa kabeneran gok paamprok jeung Den Dadang. Den Dadang? Ceuk Winangsih asa-asa lantaran teu pati wabuh. Aya geuning Winangsih. Jawab Den Dadang. Bari nyamperkeun terus sasalaman sarta pok nanya deui, "Bade angkat ka mana ieu teh?" Nya eta abdi teh nuju aya nu disusul. Jawab Winangsih bari mikir, nah terang-terangan bae atawa ulah. Nyusul saha Winangsih teh? Nyusul Den Barnas. Den Dadang miheulaan nanya kitu. Nah make naros kitu. Winangsih meni ngaranjug, "Margi akang nguping ti Den Barnas ku anjeun. Yen anjeunna parantos nulungan ka Winangsih tina genggemanana pasanap serta dugi ka salametna." "Di mana Den Dadang? Patepung sareng Den Barnas sareng iraha deui." Winangsih siga nu gugup, malah rabulna jelema anu kaluar ti bioskop oge henteu nyahoeun sarta henteu jadi gangguan. Bieu pisan malah akang oge tas ngajajabkeun ka kawah Gunung Tangkuban Parahu sabab di dinya cenah bade tarungna oge. Ceuk Den Dadang teu euleum-euleum. Ngadenge eta beja teh Winangsih ngarasa gugup manehna teu ngomong deui kalah sup kana mobilna. Geleser mobilna maju rek ngajugjug ka Den Barnas. Nu harita arek tarung merebutkeun nu teu puguh atuh Den Dadang ngahuleng sajongjongan mah ngan neuteup kana mobilna Winangsih. "Kang Dadang, awewe saha nu bieu teh?" Ceuk hiji sora jiga nu ngambak. Atuh Den Dadang teh malik ari breh horeng bojona Neng Sumarni ti bioskop. Sumarni geuning puguh manehna teh Winangsih nani sadarekna Juragan Suryaman teh?" Jawab Den Dadang gugup sabab pamajikanana siga anu timburuan. "Rek naon make jeung ngobrol paduduaan sagala rupa? Hayo aku." Ulah jeung ngambek sagala rupa era. Ari taun teh sok tara puguh-puguh tuh loba jelema atuh. Jawab Den Dadang bari darak-dak ngadongengkeun papanggihanana. Ti mimiti papanggih jeung Den Barnas tepi ka waktu harita. Kutan teh kitu tulungan atuh Kang Dadang. Nah bet diantep hayu urang susul ka ditu." Neng Sumarni siga nu gugup deui ari ku kitu teh mah pantes da aya keneh ngaitna ari batin mah ka Den Barnas teh atuh teu disebut bogoh keneh ge. Ayeuna mah karunya meureun pipanteseuna teh sarata mobilna Neng Sumarni dijalankeun arek nyusulan Den Barnas. Halimun ngalaput gunung kadeleuna mani poek ku kitu teh mah pantes lantaran di luhur gunung. Kawah teu katingali sanajan kasorot bulan sabab kabulan ku ibun anu kacidah kandalna sarta karasana tiris kana kulit mani nyecep henteu puguh rasakeun naon. Den Barnas eukeur ngahulang diuk dina jero saung manehna nunggu pasanap anu harita geus janji. Ngajak tarung luhur gunung kawas geus bosen hirup nya kitu deui Den Barnas pikiranana teh pondok. Tibatan jeung rudat hate mending keneh pondok umur kitu pikiranana teh. Tapi manehna hanjakal lantaran anu ditunggu pasanap teu embol-embol. Keur kitu aya sora. "Badas, kunaon ngalamun bae ha? Nungguan kuring atawa sieun kupae?" Ceuk hiji sora tukangeunana matak timper ringkak bulu punduk. Gebeg Den Barnas ngagebeg gancang manehna teh malik ari breh nu nyarita teh lapisan pasanap lantaran awak manehna harita kasorot bulan ebreh eukeun nulak cangkeng bari seuri lelenggakan. Atuh Den Barnas ngoreja terus manehna kaluar tina jero eta saung sarta nyamperkeun pasanap bari pok nyarita kieu. "Pasanap, jauh tina sieun kupaeh mah lantaran namun kuring sieun geus tang tuh moal ka dieu. Pang ka dieu oge lantaran teu sieun. Ari sieun mah aya keneh keta, tapi lain sieun paeh ngan sieun pasanap anu teu datang." Jejeri sieun Kupati. Jawab Den Barnas bari terus nulak cangkeng deui.
Kumaha maksud anjeun Barnas? Hayang gelut make pakarang atawa lemor ngadukeun teu asna porup? Pasanap bari ngulinting kawas geus teu sabar. Ari keur kitu brai lampu horeng teh mobil Winangsih harita kakara datang sarta rag didinya eureun jeut Winangsih tina mobil derag-dag manehna lumpat muru ngarontok ka Den Barnas. "Kang, ulah tarung marebutkeun nutup puguh Kang." Winangsih bari gabrug ngarangkul ka Den Barnas. "Winangsih, cicing di ditu sarta rek naon los-los ka dieu. Engkang moal bisa dicarek sanajan kusaha oge," ceuk Den Barnas bari nyangkatkeun Winangsih atuh Winangsih ka sisi sarta nangtung bari netep ka anu arek tararung. "Barnas, Barnas, aya milik pikeun kuring manya lantaran pasti maneh teh eleh Barnas, sarta lamun maneh geus ngajolor tangtu kuring ngarungrum si Winangsih di dieu." Disaung paduduaan. Pasanap bari nunjuk ka Winangsih anu harita murungkut sarta melong ka Pasanap. Pasanap, seri anjeun jadi simbol keur sakarat awal. Hiji tanda anjeun ngan ukur boga kahayang, meunang hayang mah Pasanap, tapi barang tetep, ceuk Den Barnas mapanasigana teh. "Setan, ayo gara-gara sia Barnas." Pasanap teu ngeunaheun pedah disebut sakarat awal serta manehna ngulinting beri terus taki-taki. Sebrut Pasanap teh nonjok tarikna kaliwat saking nu diincer ku manehna iga burungna Den Barnas. Tapi samemeh beugkeuna Den Barnas ge taki-taki kibeg. Lap Den Barnas depok beri ngabedol musuhna pelebah leungeunna pisan maksud Den Barnas pangkitu hayang ngalungkeun musuhna. Tapi Pasanap ngartieun bubuhan manehna kolot geus loba pangalaman nu ngebedol di berean atuh Den Barnas ngalanggak teu bisa upaya pisan. Nyadina waktu nu kitu hiuk sukuna Pasanap najong sirahna Den Barnas ngahiuk matak paur. Lamun keunakana panontang tu matak bisa nolol. Ngan untung pikeun Den Barnas manehna ngarasa mampuh loba pangajaranana dina nyang hareupan lawan. Manehna teu pati rempan panajong musuh disambut sarta terus diceblagkeun. Atuh teu matak heran Pasanap nangkarak bengkang kusah koseh hese hudang. Ningali jungjunan unggul Neng Winangsih narik napas tina bakat ning kubungah jeung muji di jero hate teu sangka ku anu kasep gelutna teh matak lucu dina nying hareupan musuh anu sakitu galakna tapi tetap bae tenang komo yang hareupan istri meureun matak deungdeleueun. Udang sia Sanap ulah baka hayang sakaratnya ke aing hayang sabaheula ngalatih sababnya aing deuleu anu bakal nyandingkeun Neng Winangsih anu gelis teh ngarti. "Ayo nangtung Sanap," ceuk Den Barnas tarik pisan nyaritana teh sarta manehna teu sadar yen Winangsih keur lalajo ngabandungan anu tarung. Neng Winangsih teh ngarenjag teu sangka ku anu kasep bet bogoheun ka manehna sabab bieu kadengieun kecap-kecapna Den Barnas. Atuh Winangsih bungaheun hatena mani guligah sarta terus ngadoakeun mudah-mudahan nu kasep tarungna teh masing unggul jeung laksana ka manehna. Samemeh Pasanap hudang manehna ngareret heula neuleu paroman Winangsih ku manehna kadeuleun. Winangsih siga nu bunga atuh leng Pasanap nafsu. Tapi ngambek ka Winangsih korejat manehna hudang daragdag muru Winangsih. "Heat, cekok!" Neng Winangsih harita keneh ditonjok beneran kana mamatihna. Atuh Winangsih ngagoak tina bakat ningku nyeri. "Aduh!" cenah lenggarak Winangsih teu inget di bumi alam serta bru awakna rubuh ngagoler teu empes-empes. Ningal polahna Pasanap teu beda ti anu edan awewe anu keur cicing teu pupuguh bek ditonjok atuh Den Barnas ambekeun gero manehna ngagero. "Sanap, edan si laing teh nah bet nonjok awewe lin nonjok dewe kurang ajar. Taya kabisa deuleu awewe mah iwal tingakeul jeung aing sia gelut teh Sanap lain jeung Winangsih teu eling si laing teh." Den Barnas bari muru ka Pasanap. Heat Den Barnas teh nyerang tina bakat ningku ambek nonjokna ku leungeun kenca ngahiung bakat ku tarik lir sorabang bara hibara. Tapi Pasanap ngartieun manehna mundurkeun suku bari ngarawel Den Barnas sarta dibedol saeutik. Ari leungeun hiji deui nyakalan beubeur Den Barnas sarta Den Barnas diangkat siga nu hampangeun pisan beri terus ditotogkeun sina meneran kana batu.
Aw, keur kitu aya sora awewe nu ngagoak siga watireun ka Barnas anu harita ditotogeun sabab sangkaana mah Den Barnas sirahna remuk meneran kana batu hirup nu harita ngajungkiring. Malah pasanap ngaranjug sabab tetela sora teh lain sora Winangsih sabab Winangsih teu eling bet baroraah ngagero. Sora saha eta teh? Cek gereuntes hate pasanap beri terus ruak liog. Ari anu ditotogeun harita keneh ngakibeg sarta pundukna nu ragrag beri terus ngacuralit jaregjeg. Manehna hudang terus nyerang ka pasanap. Nu harita keur bongoh lantaran nempuan sora nu ngagero nyebut aw atuh henteu matak heran. Kebro. Pereupna Den Barnas menara kana iga burung atuh pasanap ngagoak tina bakat ningku nyeri sarta leungeun doroesan siga nu ranggah ka luhur. Atuh eta kasempetan kacida pisan alusna gancang bae ku Den Barnas disusul ku jurus tomplok anu haben teu towong subrat sebrut matak power susah pisan ditaksirna kecrot deui atuh pasanap teh mundur irungna geus getihan katinggangku pereup buleun. Pasanap boborot getih beri terus bae mundur atuh bobohan Den Barnas budak ngora sarta benteng mejehna gede tanaga buta tulang buta daging pereupna manimu robot matak susah anu nakis katambah harita poek bulan cahyana surem kahalangan ku halimun. Atuh pasanap teu awas manehna teh dijalikeun nincak batu nu ngajentul atuh manehna ngadangak ngeunah pisan keur Den Barnas. Kaayaan nu kitu teh ku Den Barnas teu diantep seak harita sukuna nu seukeut leuwih ti pacul lantaran geus dilatih katambah make sapatu atuh teu matak heran cekok menara kana gado sorana mani tetela sarta pasanap ngagoak tina bakat ningku nyeri. Gebro aduh cek pasanap mani ngagoak beri nyekelan gadona sarta terus ku Den Barnas disusul deui ku pereup ditinggang puhut salina atuh pasanap ngagerung. Bro manehna harita teh nyuuh lieur selang-seling. Den Barnas henteu kawawada tadina oge janji tarung teh tepi kapaeh anu nyuuh ditalapung kana lebah palangka kanana gebro kena siga nenggel kana pelebah sikina atuh golepak pasanap harita keneh ngagoler manehna geus selang-seling teu inget di bumi alam. Den Barnas teh lurah teleret breh manehna neuleuh batu anu ngade anu sagede boboko atuh harita diangkat gebro beungeutna pasanap ditinggang ku eta batu. Geus kitu Den Barnas ingat kana belati nu nogel harita keneh dicabut pasanap arek ditubles tapi barang geus ngawahan gerung aya nu ngagerung. Aduh aduh cek hiji sora kadengena mata kuatir katambah sora awewe atuh Den Barnas ngarenjag harita teh malik heula ari breh teh katingali ning Winangsih jejengkean gancang bae ku Den Barnas harita keneh diburu pasanap mah teu diganggu salamet henteu katawak. Winangsih cek Den Barnas bari muru ka Winangsih anu harita ngejangkeng kawas nu nyeri angen. Aduh sorana Winangsih bari gulupak golepak sarta gurang gerung kawas nu nyeri angen tapak paneunggel pasanap atuh gancang ku Den Barnas Winangsih digulang gaper malah mah terus disangkeh diebogeun dina pingping Den Barnas watireun pisan. Winangsih emot nyai teh cek Den Barnas bari tungkul netep raraina Winangsih nu katinggalna geulis mata kabita nu mangkon. Tapi Winangsih can eling masih keneh selang-seling asa ingat asa henteu dina pangkonan nu kasep ari pasanap ngagoler henteu usik henteu malik. Tapi di palabadinya aya istri nuju ngintip sung horeng manehna Rani sabab Nyi Rani terangeun yen dina malam Minggu teh parangan bulan purnama Den Barnas sareng pasanap arek tarung rebut umur nu matak Nyi Rani datang keung-keung ge wayahna nyawa opletna diborong hayangeun tepi kadinya. Ngan waktu manehna datang ka sampak teh keur rame nu tarung perebut umur sarta Nyi Rani teh ngintip kana gerakna Den Barnas nya kitu deui ngomongna. Kabeh oge kadengeun matak perih kana ati sarta nu kasep diintip harita keur ngalahun. Winangsih geura emot atuh Winangsih cek Den Barnas dumareuda
Aduh, aduh. Minangsih bari brai bentak serta pok neruskeun omongan anak. Kang Barnas ieu teh. Salamet Kang. Alhamdulillah Winangsih, engkang salamet. Kunaon Winangsih teh make sumping ka dieu. Oh, engkang. Abdi teu kiat ngantunkeun pamagat anu atos belah pati ka abdi. Hariwang engkang. Nuhun engkang salamet. Abdi mah pangdongkap teh. Hayang ngubaran engkang anu raheut ku Nyi Rani. Engkang, ieu abdi Kang, ceuk Winangsih dumareda. Dedeh teuing Winangsih. Engkang teh bungah ayeuna mah Surden Barnas bari ngarangkul ka Winangsih atuh tepi ka papukat harita teh. Nyi Rani maningali mbak nempok anu silih rangkul sareset hatena perih ari rasku nasib diri kabogoh direbut batur. Matak nyeri matak perih koleseh manehna indit ngajauhan eta jalmi tapi barang dinu lega di pelebah kawah pisan. Gerung aya sora mobil sarta lampuna ge nyebrot atuh Nyi Rani teh mundur kana sisi pagar kawah. Tapi Nyi Rani teh nyaho yen eta teh sisi kawah barang kasebrot ku mobil manehna harita mundur. Dorok-dok pagarna penggas gero Nyi Rani ngagero sababrek ragrag ka kawah. Tulung cenah jep sora teh henteu kadenge sarta pes lampu mobilna harita teh dipareuman sareng brai ku lampu koneng ngarah bisa nembus ibun. Halimun ngalaput gunung didinya tepi kapoek eukeur mah harita peting katambah di sisi kawah pantes rek roba juri gena sarta serba mata keung. Ko mobil geus kadenge aya nu nyebut tulung atuh matak ting puringkak sok sieun eta teh jurig nu matak lampu mobilna dihaja teu dipareuman ngarah awas ulah silo. Saha nu bieu ngagorowok teh? Ceuk Den Dadang jeung Neng Sumarni sakali sewa ngagerona teh tapi ari jep nu gura-gero jep deui taya nu nembal. Atuh Den Dadang hariwang silih tetep jeung bojona. Saha nu bieu ngagorowok teh? Ceuk Den Dadang jeung Neng Sumarni sakali sewa ngagerona teh tapi ari jep nu gura-gero jep deui taya nu nembal. Atuh Den Dadang hariwang silih tetep jeung bojona. Nani naon anu tadi ngagero tulung-tulungan teh atuh kadenge ku Sumarni atawa henteu? Den Dadang ngaharewos. Duka teuing Kang Dang moal etaeun kitu da siga awewe anu tuturubun ka kawah tadi mah. Jawab Neng Sumarni ngaharewos deui. Ari Den Barnas ka mana atuh nya? Duka teuing Kang Dang nah nya ka dieu. His kuah Kang apan dianteurkeun oge piraku make ngabohong. Jawab Den Dadang bari ngerungkeun halisna sarta katayep lempang lalaunan nyamperkeun kalebah awewe tadi anu siga tuturubun sarta gero digeroan deui. Saha nu tadi tulung-tulungan teh? Saha nu tadi tulung-tulungan teh? Cek Den Dadang ngagorowok malah ku Den Barnas oge kadengeun harita teh atuh beg anjeunna ngaranjung sarta neuteup kana nangtung gigireun mobil. Winangsih tiasa cengkat cek Den Barnas bari neuteup kanu geulis anu kasinaran ku cahya bulan nu reyem-reyem kahalangan ku halimun. Tiasa engkang bade teras ka mana urang teh? Jawab Neng Winangsih bari terus cengkat. Tah aya nu gura-gero Winangsih sarta tu aya lampu mobil mani nyebrot cingan urang sampeurkeun. Saha manehna teh? Mangga engkang, jawab Neng Winangsih sarta jung nangtung terus muru kanu keur pating gerero. Kerekek aya sora kai sigarek potong. Atuh Den Dadang mani curinghak kana pelebah eta sora sarta gero nanya deui. Sora naon tah kakerekekan? Kerekek korokok sora pagar kawah anu harita rek rebah katingali ku Den Dadang sarta gero aya nu ngagorowok. Tulung cenah mata kuatir nu ngadenge atuh gebeg Den Dadang rewaseun sarta gero ngageroan. Lebah mana tah? Lebah mana? Ieu tulung ieu ceuk Nyi Rani dijurat jerit ayeuna mah sabab sajen rarasaan nu dipuntangan rek rempag.
Ngadenge eta sora teh Den Barnas mani ngalenyap Den Dadang sareng Sumarni ku manehna teu ditanya sarenteng manehna muru kana lebah eta pagar ari ditempo ka handap breh aya istri ngagantung roroesan mata kuatir kasorot ku cahya bulan sarta buukna ngarumbay sampingna hampir udara. Atuh teu loba pikir gancang bae eta istri ku Den Barnas teh ditewak sarta terus dibedol bari jeung nyarita kieu. Hayo Hanjat, dibarengan ku akang dibedol ye. Hanjat bisi lesot, cek Den Barnas. Kesang badag, kesang lembutna manigeus ngucur tina bakat ningku paur sieun eta istri lesot, sarta manehna kabawa. Alusna waktu harita nyerani aya tanaga sarta manehna maksakeun indung sukuna diteken kana taneuh nu nang tawing. Beuki lila beuki luhur. Tungtungna geus bisa tepi kana beungeut eta taneuh. Atuh gancang ku Den Dadang eta awewe ditewak sarta leungeunna dibedol kuluprak bisaeun Hanjat. Ari geus bisa Hanjat mah kadeprek eta istri teh nang kuban teu usik malik. Atuh gancang ku Den Barnas manehna teh dibalikeun ari breh horeng nyirani. Lani kunaon nyai teh? Ceuk Den Barnas mani olohok jeung renghap ranjug sarta muji kanu agung nyirani geus salamat. Tapi anu ditanyana henteu daekeun nembalan gawena nang karat bae ret kakenca ret ngatuhu sarta neuteup ka Den Barnas anu nulungan manehna ret deui ningali Den Dadang anu kasebrot ku lampu ret ningali ka Sumarni musuh manehna mimiti ari ret ningal Winangsih curucud nyirani ceurik cipanonna ngalembereh tina bakat ningku ngenas. Juragan Winangsih ku tanteh aya hate kadua leutik ka Den Barnas teh. Pahingan atuh kahartos ku abdi teh gan. Ceuk gereuntes hate nyirani bari ngumbar cipanonna. Rani jeung saha ka dieu teh? Neng Winangsih maksakeun manehna nya sanajan ngarasa wegah. Abdi sorangan juragan. Jawab Jirani manehara rese deui nyaritana teh. Nah make los-los ka dieu tibelat ka Den Barnas. Laras juragan abdi tibelat. Namung tibelatna abdi teh sanes tibelat mikah hayang anu alimeun. Tapi rumah sabae boh pasanap boh Den Barnas oge duanana parantos namihan getih abdi ku ngurus abdi. Tapi abdi teh ngan saukur kahutangan budi juragan. Dan teu rumaos ari kahutangan duit mah margi henteu nambut. Tah kumargi kitu sanaos sakumaha weritna oge wengi-wengi maksa ka dieu anu sanes pilampaheun awewe bari lempang namung maksakeun maneh ngarah terang kumaha jantena anu tararung. Tah buktosna ayeuna katinggal ku panon abdi sorangan sanes wartos tinu sanes Den Barnas salamet tapi pasanap cilaka mung teu maot terang abdi teh janten teu kedah ngubur salah sawios. Ku jalaran teu kedah ngubur kapaksa abdi ayeuna bade ngantunkeun deui kasadayana. Dadongkapna oge lempang abdi mah wangsungna oge bade lempang deui bae. Nuhun kasadayana nutos nulungan abdi. Ceuk Nyirani bari cengkat sarta indit ngaleos ninggalkeun batur. Rani keheula Rani Winangsih bari nyusulan Nyirani. Gap dicakal leungeunna Rani teh sarta nuruskeun omonganana. Rani kuring datang ka dieu teh dititah nyusulan Rani ku Kang Suryaman. Sabab lamun anjeunna anu ka dieu tangtu Rani moal nampi cariosan ti anjeunna. Tah dasar eta pisan Rani kuring anu diutusna. Kuring anu kudu nepungan Rani pikeun nepikeun kecapna Kang Suryaman anu tegasna mah kieu. Neng tini pasti ririwit dikantunkeun ku Rani mah. Sarta ayeuna oge cerik bae atuh pun lanceuk tangtos panyawatna janten deui lamun teu dilandongan ku Rani mah. Jalan hiji-hijina keur nyalametkeun dua jelema nyaeta Tini sareng Ramana. Teu aya deui jalana iwal ti menta dihampura ka Rani. Pun lanceuk rumaos lepat Rani sabab geus nyangka nu lain-lain. Ku kituna mugi Rani ngahampura sarta kersa ka ditu deui. Tah kitu amanatna pun lanceuk teh
Ceuk Winangsih bari neuteup ka Nyi Rani. Barang ngadenge kitu teh Nyi Rani tepi ka mesem sarta ret ningal Den Barnas anu gawena ngan tungkul. Atuh pok Rani ngajawab, sorana teh alon pisan sarta nyaritana ancad meureun ngarah ka hareution. Waktosna kabujeng see pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.